Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun kumaha sehat dayana. Mudah-mudahan orang sedayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna teacher bakal ngaulang pelajaran kelas 5 tentang kalimah aktif jeung kalimah pasif. Anu bagian ayeuna teacher lebih lengkapnya nerangkeunanya, catatnya kira-kira anu penting. Siap. Naon sih kalimat aktif? Kalimat aktif nyaeta kalimah anu jejerna jadi palaku anu ngalakukeun. Kalimah aktif adalah kalimat yang subjeknya jadi pelaku atau yang melakukan. Kalimah aktif dicirikeun ku caritaanana mangrupa kecapagawean. Kalimah aktif ciri-cirinya ceritanya berupa kalimat atau kata kerja. Contohna di dieu aya contoh kalimah aktif. Udin meuli sapatu. Tah eta contoh kalimah aktif. Udin membeli sepatu. Kalimah aktif ieu tiasa dirobah jadi kalimah pasif. Jadina sapatu dibeli ku Udin. Perhatikeun kecap di sareng kecap ku anu ku teacher robah warnana nya. Oke, teacher terangkeun di pengkeran. Tah, di dieu dina kalimah aktif di luhur Udin si pelaku atau si subjek ya. Udin sebagai subjek atau sebagai pelaku. Meuli itu kata kerja. Tah, kata kerja itu sebagai predikat. Lamun dina bahasa Sunda fungsina jadi caritaan. Sapatu itu objek ya. Sapatu nyaeta objek. Nah, jelasnya Udin meuli sapatu. Udin jejer meuli caritaan sapatu objek. Jelas kalimah aktif tanya. Ayeuna teacher terangkeun kalimah pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna jadi pangrandep atawa ngarandapan pagawean anu dilakukeun ku objek. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna jadi pangrandep atau ngarandepan pagawean anu dilakukeun ku objek. Kalimah pasif dicirian ku rarangken di jeung rarangken ku. Sakali deui, kalimah pasif dicirian ku rarangken di jeung rarangken ku. Perhatikeun contona. Contoh kalimat pasif hiji. Buku dibeli ku Udin. Buku dibeli oleh Udin. Tah, aya rarangken di jeung rarangken ku. Ciri-ciri kalimah pasif aya rarangken di jeung rarangken ku. Hiji deui contona. Bal ditajong ku Mamat. Bola ditendang oleh Mamat. Catatana, perhatikan. Subjek atau jejer dina kalimat aktif robah jadi objek dina kalimah pasif. Subjek yang ada di dalam kalimat aktif rubah jadi objek kalau di dalam kalimah pasif. Sekali lagi, subjek yang di dalam kalimat aktif itu berubah jadi objek kalau di dalam kalimat pasif. Ya, teacher aya contohna deui. Kumaha sih cara ngarubah kalimah aktif jadi kalimah pasif? Nu kahiji, urang bisa ngarubah kalimat aktif jadi kalimah pasif ku cara 1. Tukerkeun jejer jeung objekna. Siga tadi, lamun kalimat aktif jejerna dihareup.
objekna di tukang. Lamun kalimat pasif tah si objek jadi diharap, terus si jejerna jadi di tukang. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Ngerti? Nu kadua, robah caritaanana tina wangun aktif jadi wangun pasif ku rarangken ku. Tah, siga tadi aya bal ditajong ku, buku dibaca ku. Tanya nu katilu, tambahan kecap panganten ku di antara caritaan jeung objek. Tambah rarangken ku atau kata sambung ku di antara carita jeung objek, di antara predikat dan objek. Jelas? Insya Allah gampang. Contoh, ya, teacher gaduh contoh deui. Wati mawa kueh bolu, eta kalimat aktif. Artina Wati membawa kueh bolu. Kalimat aktif siga kieu tiasa dirobah jadi kalimat pasif. Perhatikan, kueh bolu dibawa ku Wati. Kueh bolu dibawa ku Wati. Perhatikan, aya rarangken di jeung rarangken ku di tengah-tengah kata kerjananya. Terus aya di contohna, Bapak nyarekan Ujang, eta kalimat aktif. Artina Bapak memarahi Ujang. Kalimat pasifna jadi Ujang dicarekan ku Bapak. Ujang dimarahi oleh Bapak. Tah, jelas? Upami jelas, teacher pasihan pancen aya 5 robah jadi kalimat aktif, aya 5 kalimat anu robah jadi kalimat pasif. Upami tengartos mangga telepon teachernya. Sakitu materi teacher dinten ayeuna, mudah-mudahan ngartos sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.